Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula, kacida pisan bedana dina panitah kolotna. Komo geus nyoo HP-na budak ngadadak torekna, fokus kana main gamena FB WA jeung IG-na. Ujang pangmalikeun uyah jawabna teh naon maha, teu cara aya paminta ka kolot kudu segera. Neng pangmalikeun pecin jawab abdi izin, kana cinta mameni bucin dititah kolotna izin. Dina waktu keur seefna kuota dina HP-na, PB jaga indung bapa minta duit jeung kuota. Komo budak masih leutik ka indung bapana ceri, mulang meuli kuota jeung HP-na nempo YouTube jeung TikTok-na. Lain ulah boga HP abdi ka kolot mi HP, mere waktu singkah hade ka budak samemeh gede. Mumpung letik di emutan kana sholat sing daekan, kana ngaji mapatahan sing angkat ka pangaosan.